Tah mata katai mah ulah sabel ulah geuleuh. Tai teh sabenerna mah pun lanceuk. Nyaho teu namun tai teu kaluar maneh gering. Bener. Lanceuk kita teh. Tai Mun mah tai teh. tai mah teh biji 10 juta. Aingnya mate adon titah micin tai deh han makaning tai budak deh micin di mana ya tuh tempat sampah deh han teh iya tempat sampah ya micin lah dia lah guys ini weh Aduh, awak beriangan kieu deh. Rasa tepugu, rasa ngopi ge. Ada teh sami-sami sacan pahit ya. Ieu sales mah dia menit teu ngamun-naon aing hirup teh isu berang dahar unu asup hiji ge. Itu salah kieu salah. Naon anu pake dahar teh nya teh parusing kieu. Teu lapar teu boga ieu kata ya. Duh. Ngopi dewe lah. Ya. Dia suring Kang Japra ya. Kadenge nama. Hanya. Oh. Bener ya Kang Japra kan dia ya. Beres ya lah. Kedengaran teh aya Kang Japra ya. Asa tempo deui jeung mah teh. Kang Japra. Halo, assalamualaikum ya. Salam. Ka mana we Kang Japra teh? Aduh, karet balik di Cirebon. Oh, di Cirebon kata satu Kang Japra, tarakat tinggal aya nama. Alhamdulillah, amprok-amprok ya mata keluarga yang amprok yang babaturan. Oh gitu. Ono. Tak kunaon. Aduh, ya teh Kang Japra simpuring teh tengareunah ya teh geus 3 poe ya teh deh. Lain bakal rumah sakit. Boro-boro ka rumah sakit duit di mana Kang Japra? Duit teh rumah sales mah Kang Japra mending teu ngabu naon-naon bejan teh. Eta ngopi ge. Cek batur bacana amis. Ait. Ya, ngaranna jelema geuring mah. Jelema cager, parek, moal parait. Pugu eta. Eta di Cirebon usum naon Kang Japra? Ara ngomong mah di Cirebon teh geus usumna naon. Usumna naon? Arek balik tidak kumaha, ongkos. Orang Jawa teh. Koret tapi bager. Oh, gitunya. Boga babaturan si Tobing, Si Tobing. Kang Japra, orang Kulin. Habis Santi. Nah, hayu mandi di tuh mah bahasa Sunda teu ngarti. Teu ngarti gitu. Teu ngartina teh bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Caritana ulin jeung si Tobing teh ka Bisanti. Kumaha? Ditawaran dahar. Ku Bisanti teh. Oh, Mas Lipah. Sama siapa ke sini? Cep urang teh sorangan. Sorangan. Di mana kabar di Cikampek, Bapak? Ada sehat? Cek dia teh alhamdulillah calalager. Calager. Ditawaran dahar. Mas Lipah. Cek di Santi teh. Wis mangan durung. Si Tobing ngomong, durung. Ya durung. Ya mangan dulu. Mangan. Meja muter teh. Oh, buat tetap aya meja muter gitu. Meja muter eta teh manggaji. Oh, Aya sambal, aya lauk, aya tempe, kata tahu. meja teh siga gurupluknya. Oh, jeung sayur. Oh, Wah, teh. Mantap ya orang Jawa teh balagor. lager. Oh. Tahal orang teh. Bok jeung sangu, bok jeung tempe, tahu, sambal. Ona tanya Bisanti teh, Mas Lipa kok mangannya karo sambar sama tempe nggak pakai sayur? Oh gitu. Buset bagus banget nah teh yo. Bisanti nawaran pakai sayur. Nyokot urang teh sayur. Eta salakina ngomong. Nah itu jangan. Oh, jangan. Puter deui sambal wae urang. Hideng wae ada.
hate teh ngomong. Ngomong naon? Orang Jawa koret-koret euy. Oh, Gitu Gus. Nyokot di sambal. sambal. Bisa teh ngomong. Oh, Mas Lipa doyannya karo sambal ya. Sambal. Kalau di Cikampek doyannya sambal. Kurang hate teh ngajawab angut. Oh, gitu kan. Oh. Jantar besok beli sekarung sih buat Mas Lipa sambal. Hate teh ngomong. Dua hari ku maneh gitu. Nanti ngomong hati. Terus gitu dahar geus. Orang baralik. Di si Tobing teh ka kebon bing. Disanti gini koret. Koret kenapa? Aing dahar teh aku disambal deui. Engko nyokot sayur engko ditawaran ku pamajikanana. Dina Begitu nyokot, jangan. oh nah itu jangan. Oh. Sambal deui. Si Tobing teh ngajelaskeun. Oh Mas Lipa itu bukannya nggak boleh, boleh. Itu namanya sayur jangan asem. Jangan asem. Mati lah, itu kurang kayak gitu ya. Oh, bener. Isokna ulin deui, tawaran di Deui. Eta begitu, tumpuk. Ya, tempe, sayur, sambal, wah langsung itu cokot kabeh jinjing sayur asemna. Sayur jangan asem. Agak gitu tenggosnya. Itu pohok. Mas Lipa kemarin nggak doyan sayur jangan asem. Kemarin nggak tahu, sekarang boleh tahu. Gitu kan, tutorial kabeh desa. Orang Jawa teh bager koret. Orang Jawa. Oh gitu kan Japrat teh. Kurang balik. Tuh balik ayeuna teh ka dieu. Oh. Nya apa nya geuning balik pada di ditu mah. Bogo di dieu teh Kang Japah ya, Kang Japra teh kalengitan budak di dieu teh bos si lantur, si cemplon. Kalengitan Kang Japra ka mana cenah? Ke mall cenah. Ajeng cungkuring teh nya teh terang uring mah. Da ngomong lagi teh beja-beja mainna mah. Kamana nah matak ayeuna Kang Japra aya deui nyangke kuing dibejak enggak barudak. Kurang geus mangkat teh deh eta naon teh. Kenji geus nepikeun naik mobil teh inget. Aduh. Aing bebeja heula ka babaturan teu pamiteun. Teu pamitan bisi leungiteun kitu nya. Mangkat teh ka itu. Di itu teh ngahuleng lobana mah. Kalengitan babaturan. Yang sia tuh Mang Japra lah, uing nya beuteung lapar ya, uing Mang candahar. Ugut isuk teh dahar teu pugu rupa ieu teh sugan aya namanya asup gitu. Uing teh pinjem duit Kang Japra. 5.000 we coba. Aya 5.000 mah. Jang meuli bubur euy, sugan bubur mah. Ieu tadi teh urang teh rek meuli rokok, tutup warungna. Tutup. Adi teh 5.000. Lain juga naik meuli bubur sugan asup ge bubur ge lah. Da isuk. Malangsa kurang ka itu teh. Abdi di Cirebon ka Cikampek ka usaha. Nu jeung Kang Japra ke uing isukan diganti lah duit mah nya. Sok doakeun lah sing cager lah. Aduh. Ya ngomong-ngomong arek kai malanya aya naon si kai mah? Aprokan ini geus dipun. Oh gitu. Aur kaluar ti peuting teh teh nyaho balik. Heeh bener. Kayak urang kasalahkeun ku Oh geus atuh. Indungna mangkat ge dari parep gitu. Ayo, Ayo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Mbah. Aduh, lumayan ya dah. Anu merengin duit 5.000, alhamdulillah. Yang beli bubur juga nih bubur di luar asup. Yang muntah asup mah nya jajalkeun kuing lah. Udah teuing yang penting mah sang cager atuh. Aduh, aing saat ditahan nya tuh budak mana. Nah, hasil lantur ya. Tur, dia tur. Adi mana? Oi, naon? Adi, aduh aing. Naon sih guguran wae? Nya. Adi ya we lah heula atuh lah aing. Si Aki dasar. Si ari mana ngomong Enak tuh sih. bener wae. Ari mana ka mana? Ya ke warung. Nah, iya tur. Kebenaran ya tur. Urang ketengareun atuh sebenarnya mah tur. Hidup poe euy. Kunaon sih? Tunggu ya teh pilek irung mangpet. Dahar gasan teh teu karasa euy. Naon-naon ge Teu uyahan meureun. Buset nya diuyahan main sabrek ayeuna uyahan deui sabrek-abrek ku aing uyah hungkul. Urang minta meuli bubur tur. Bisa, usaha. Ya ini tak kemana gitu, kemana? Oh, ngomong atuh. Tanya teman anu si beok-beok teh perapatan. Nyaho. Ah, ini dia tur. Hah? Nah. Iya pangbelikeun ku maneh. Bukan duit di mana eta Oh, iya pengangguran ya, iya teh tadi tahu, untung maneh ngomong. Tadi teh Kang Japra ka dieu. Oh, nya deung-deung eta balik. Masa mere goceng? Ya, maneh teh di Jawa ge balangsak sebenarnya mah, matak balik deui ka dieu teh. Manehna Segala balik geus we tong balik emang goceng ya.
nya mainnya dituripu sarua matak balik tadi ka dia tur can lila di dia tah maneh temanna leos nah itu lah datang ka dia nya urang ngeun duit matak ka maneh nita Dibere goceng. goceng nya lumayan goceng oge tah ieu pangwikeun bubur ah Iya mah kacangnya doang dibere goceng. kacangna doang oge Dasar miskin. mikir eta edan ah Geudeung mang. aya naon deui sih teh tur Ih, ngadengnya teh berita viral teh emang. pira kumaha sih Ih, Joko Kendil. Joko Kendil Oh, anu diberitakeun teh ayo lain anu cerit ngomong-ngomong nama eta cenah menumpang teh make macan. macan Make macan, numpak macan. bak macan Bener teh ya. Eta ya tur cek aing nya aing ye si Jaka Kendil arek mau macan ke teu arek mau hayam arek mau ucing tidak mau pikiran sih teh nyaman mau Kumaha hayam. mikir-mikiran teuing kalau kena urusan batur Tapi mun mau hayam mah sigana mending dibakakak dah. ya ini sih mikirin Joko Kendil rek naon si lagi bawa bener buah henteu pikiran sia teu Oh. ya harus mikirin naon Oh, nya mah urusan manehna Beli bubur gitu teh. Jadi poek nanya, Mang. Nih. Udah nanya ari deh. sia baik dia aduh aing pusing tur malah angis satu sia ku aing dititah beli bubur teh nya aing geus lapar aya naon Penasaran. naon deui coba naon deui aing naon deui sok Kemarin ningali si Joko Kendil kunaon naik ojek. naik ojek Bener teh ya? ya cek aing tur ya pusing-pusing teh mikiran Jakarta dia naik ojek ke naik becak ke naik gerobak naik lembang ke tong dipikirin sih pusing-pusing teh itu urusan mana emang serek naon sih mikiran Jakarta dia Nyaran penasaran. ya penasaran gitu tuh Jakarta dia teu naon sia tuh jadi stres gering dia yang siang kene Stresan amang sih. nya lain masa kita karena nya sia mikiran Jakarta tapi bolak-balik aing jadi pusing tentunya ya kira aing tentunya maca gecak mikiran sia Jago-jago ih pentung we. oh goblok yang bisa didramakan lah aing gitu Nya ya gitu nu paling penasaran. Mang kedeung Mang. Ya jadi penasaran aduh aing karek cek minum geus datang wae Dari kieu ya Mang. nah ngomong-ngomong sih kopi aing nu lupa itu hidung sopan sia Nya aus sih. yang ngomong ke sia teh naon Iya emang terus Joko Kendil bisa jalan di China. anjing eta tadi ngan jangan di wae kan kuy dijelasin tadi ge ya Naon? Kendil arek jalan di cai teu arek jalan di kocong arek jalan di luhur tatangkalan Aisyah pusing-pusing teh mikiran Joko Kendil Ya kan yang belajar ilmu nah. aya masa ilmuna ayeuna kusianya paribasana dia rekam naon untungna sih Joko Kendil mah kajian piraku mah main mah teu untung urusan-urusan maena dia pusing-pusing teh mikiran Joko Kendil pas aing ye mikiran sirah aing yang diseruwet aing hayang darti isuk oge aing dilapar nu mere ya mikiran Joko Kendil keun we geus gede ieu sia teh Ya kan di imah lo bapur dahar kali ya. boleh aya geus ada temakat geus tadi disabdakan ku aing kana ya goblok teh sia cilantur teh kena jadi stres hidup nanya teh hidung pisan enak mikiran Joko Kendil cak aing teh bahasa nanya kitu teh mah kena urusan batu tuh pusing-pusing teu kurang mah untung naon batur teu naon-naon manehna ribut sorangan aing mah ngajedong we aing mah keur ngopi-ngopi pang listrik dian meni poe kieu aing cilantur ka mana ya can datang kene wae di paroa kieu meni teh ketemu curug-curug kacan aya wae ya PLN teh tebaleg aya pang listrik dia aing keur sirah lieur teh panas cilantur udah tutur lah aing lieur kieu betul apa hari kopi ge tengeunah ai rasana pahit Kan wae tah aki segelanditan kita geus meunghina goceng. Iya bubur aja Mang. ari sia hideng teh mah kresekna doang ai buburna kamari gitu pokon kresek Buset teh hideng tang gitu Tampang apa tadinya suara puk gitu ya? ya coba di mana jangan hideng mana mah daguan teh pas budak gede wae mana mah Jadi di mana nyebrangnya? Tah apa iya nya? Iya. Ih, ini aya dua kieu. Ih, coba euy. Tat
hitut daun alpukat saha nu hitut boona rapet dibawa ka saung butut balik-balik pak burusut. Nah iya. Gening poek di dia mah nya. Itu mah carang saya mau batur mah. Kunaon sih tur? Di dia mah poek kunaon sih? Warna we gitu. Heeh. Mana bubur Iya, teh? bubur teh. Oh, kapanggi. Heeh. Nya aing poekna masih mah tur tara bayar listrik meureun. Nya bayar atuh. Nya kumaha nya sorangan aing awak keur tengareuna kieu. Nyokot teh listrik langsung ditihang. Nya geus lah ieu. Iya. Geredar. Bubur tur. Heeh. Heeh. Paling daharnya. Sok. Bubur teh pangkiet di tur. Nya mana nyamul di si bewok. Si bewok. Heeh. Eta di perapatan lain. Heeh. Eta sapangkieu nih bubur teh. Kering kan soranganna. Segala siki kieu teh naon ye? Dahar we, bawa omong. Nah, ini siki rambutan ini lagi di jeruk kieu tur. Cek ini tengah dia sih teh. Mana nyaut teuing. Enggak yang ngasana Ngaran ge jelema gering. Ya pahit dia rasana teh. Emang kitu gering mah. Gitu. Rewel. Nyalain masalah rewel turnya busetnya isuk coba urang mah teu barang dahar ieu bubur rasana kos kieu sarua pahit. Eta mah DL sih, berita lo. Bus kieu lo sia geuningan tadinya dinya. Geus kira beakeun, ieu mah parowe. Bayarna listrik teh. Nah, dibayar wae tur nya kalem nya sih buat duit tuh dibayar. Santai we. Tah caang euy. Gering-gering mah. Bau tai gitu euy jeung sut amang. Yang ngaran lagi jeung mah gering tur. Pasti lo bau sih teh. Omong aing teh isuk ke dahar sih teh. Urang ge aya gering teu bau-bau kitu dah. Nya mana bedanya aing mah? Yang solot lah. Bau banget. Eta dekatinya bauna. Coba buka. Ih, mutai tur. Ini Pak. Ikut. Tadi itu bungkus. Sia tak kumaha sih kalau jadi tas tur. Tinggal di dia nyokot. 2 bungkusan pas tadi murag. Usia ditebot teh. Henteu padu cokot teh. Anjing itu bubur ieu tai mun. Oh, Tur meureun. Bisa jadi. Anjing. Aduh, anjing. Eta ka mana kan taina? Aduh. Heuleuh mang tai mang. Geus sadintur lah. Aja kasna brage. Kata mah ulah sabar ulah geuleuh. Tai teh sabenerna mah pun lanceuk. Nyaho teh namun tai teh keluar maneh gering. Bener. Lanceuk kita teh. Mun Tai mah malah tai teh. Tai mah teh 10 juta. Tah gitu tur. Kesana mah kieu we tur lah. Kajen-kajen tai oge ieu teh sarakeun pun lanceuk tur. Kudu dihormat tur. Bener Tur. Kang Japra. Hormat lah tur. Terus terus ya, aing balik lah. Rongek balik ah. Bentar atuh jakanya. No. Balik ya. Aduh.